dasar sia kumayua teuing sok udang deui sia pan sia teh jago ti pagoron lancah maung lin anu kasohor goblok Ki Kartobi kituna teh bari nijak dada basar kawi satakarna atuh meuni kuat kaasa ditindihan ku batu sagede gunung rasan teh basar kawi teh bisa nyuara panonna we ketempo meuni burial buncelik nahan kanyeri bisi sia hayang nyahon dewek sabatur-batur teh komplotanana bah bedog apal teh sia ke bah bedog Ki Kartobi nyentak ke bah Sarkawi kebeg teh bah Sarkawi pohara ruasna manehna oge nyaho kana nama besarna bah bedog mah paingan we atuh manehna teh teu manggap mulia ngayunanana bah Sarkawi oge apal balad-baladna bah bedog mah rata-rata ngabogaan ilmu kebedukan anu laluhur jeung ajian-ajian anu araheng can lamun geus ngeluarkeun bedogna mah komo akhirna bah Sarkawi jeung kadua baladna maranehna ngaku kana kahebatan Ki Kartobi nyaeta salah sahiji murid andalanana bah bedog. Bah Sarkawi oge sadar sapinuna yen wewesen Ki Kartobi selaku muridna bah bedog geus sakitu hebatna komo bah bedog nama tangtu lain lawaneun manehna ilmu kadigjayaana teh abah jeung ieu dua murid abah teh rek milu wae ka anjeun sekalian hayang panggih jeung bah bedog sugan bisa kitu tah bah Sarkawi nagrakeun eusi hatena perkara ditarima jeung hanteuna abah jeung anu duaan eta ku guru kuring mah kuring ge teu nyaho ngan hayu wae are rek milu ka kuring mah tembal Ki Kartobi bari cengkat tuluy leumpang deui dituturkeun ku balad-baladna atuh bah Sarkawi oge teu loba catur tuluy manehna jeung baladna anu duaan teh nuturkeun kana abringan Ki Kartobi gancangna carita Ki Kartobi jeung balad-baladna pon kitu deui bah Sarkawi jeung Ki Badrun katut Ki Sugri aranjog kanu ditujuna nyaeta tempat paguyubanana atawa markasna bah bedog teh saenggeus sakabeh barang-barang hasil ngarampokna diampihkeun ke tempat paragina tuluy sararea rasup ka eta imah anu pohara gede tur legana dijieuna oge tina kai golondongan atuh bilik jeung hateupna oge make injuk anu kekep tur kerep sarua wae ketang kekep jeung kerep saha eta manusa anu tiluan teh Kartobi jeung aya pamoksudan naon panglajor-joran ka dieu cek bah bedog basa geus karumpul di jero markasna nyaeta imah anu tadi dicaritakeun teh anu aya di jero leuweung harita teh bah Sarkawi jeung baladna aya di jero eta imah tuani tangga maranehna teh serab pamorna bah bedog anu memang dedeg jeung rupana oge teu parok jeung batur salianti beungeutna nu pikasieun teh nyaritana oge meuni teu di dinding clear sugal jeung keras jeung kasar we dedeih abung manusia nu jauh tina ajaran agama dina cangkengna kenca katuhu ngagaplok bedog meuni ngangsar panjangna teh nepi ka antol kana taneuh jabarubak deui duanana oge bedogna teh digigireunana kenca katuhu ngajega anak buahna atawa tangan kanana we kitu dua orang anu beunang disebutkeun murid-murid andalanana anu tayalian ti
Ki Sobala jeung Sobali sarua maranehna teh sarua maranehna oge beungeutna teh teu eleh serem jeung pikasieun jeung guruna oge. Dina cangkengna ngagararaplek bedog meuni paranjang jeung paloba-loba deui. Ki Sobali mah komo aya kana limana bedogna teh ngagaraplok dina cangkengna. Dina cangkeng kenca katuhu uyuhan teu berat jeung teu ridunya mun ceuk urang mah nanaonan. Leuheung Ki Sobala mah bedogna teh teu loba teuing jiga Ki Sobali ukur 2 we saurang ukur 2 we sarua jeung guruna tapi teuing ketang teuing ditunda sore meureun. Atuh darek dak we Ki Kartobi teh nyaritakeun naon rupa anu geus dicaritakeun ku Mbah Sarkawi. Cindekna mah Mbah Sarkawi jeung kadua muridna teh rek biluk ka Mbah Bedog rek ngagabungkeun jeung komplotan Mbah Bedog. Tah kitu Mbah bobot sapanon bobot pangayom timbang tarajuna mah eta mah nyanggakeun we kumaha Mbah Bedog teu waka nyarita kadenge kitu ti Ki Kartobi teh panonna teh rutret kanu tiluan jiga nu hayang neleuman kana eusi hate Mbah Sarkawi jeung beladna. Naon maksud laeng teh bangna niat hayang ngelu kada komplotan dewek. Mbah Bedog mereleng ke Mbah Sarkawi. Da manehna oge geus bisa neguh yen Mbah Sarkawi teh pasti gagedugna tinu tiluan. Mbah Sarkawi rada ngaheab hatena ngadenge ucap-ucapan Mbah Bedog anu garihal jeung teu matak pika ngeunaheun jiga kitu. Sabab salila ieu teh ka manehna mah kabeh oge ngarajenan jeung hormat kangaranan guru besar padepokan atuh hokpan Mbah Sarkawi teh. Tapi nyawayahna we manehna kudu nahan eta rasa. Sabab manehna oge sadar Mbah Bedog teh lain pilawaneun manehna. Poro ka Mbah Bedog pan ku Ki Kartobi oge manehna teu mangap mulya. Sumohon Abah, kuring jeung ieu 2 murid teh sejaga hiji we jeung Abah. Eta oge lamun Abah nyatujuan jeung narima kitu tah Bah. Mbah Sarkawi nyaretana teh asa teu pati nyambung boh dina jejer carita boh dina kecap-kecapna oge dina bahasana sakapeung lemes sakapeung kasar atawa make basa anu loma. Gancangna Mbah Sarkawi jeung kadua baladna ngahiji jeung komplotanana Mbah Bedog nepi kadanga harita teh enggeus leuwih ti 3 bulan lilana. Sabenerna mah ari hate letikna Mbah Sarkawi geus mimiti ngarasa bosan memilu ka komplotan Mbah Bedog teh. Sabab didinya mah manehna taya hargaan teu jiga di pagurona. Pan goreng-goreng oge manehna teh gagedog hiji paguro anu geus kakoncara. Tapi dah memang ti awal oge manehna mah aya maksud jeung tujuan anu tangtu pangna biluk jeung komplotanana Mbah Bedog teh. Kahijina mah hayang mulungan elmuna nyaeta dina hal ngulinkeun pakarang bedog. Da manehna mah can pati mahir dina ngulinkeun bedog mah. Kitu oge lamun segaduh hareupan jeung musuh anu sarua mawa bedog nyaari keur ka jelema-jelema anu awam tina bela diri mah meujeuh manehna oge dina ngagunakeun bedogna teh. Anu kaduana mah manehna teh hayang boga batur pikeun ngayonan atawa meruhkeun jaka sinting anu salila ieu geus ngacak-ngacak kana nama besarna geus ngawewirang ka manehna
hareupeun anak buahna. Jadi sanajan geus teu pati purun oge manehna teh kapaksa we nuturkeun kana naon-naon anu diparentahkeun ku Bah Bedog ka manehna. Si Laing wayahna penting ieu jeung kadua balad si Laing kudu marengan Ki Sobala pikeun ngajalankeun operasi ka lembur anu aya di lebakeun Pasir Hileud. Omat ulah nepi ka mawa karep sorangan dina engke prakna teh. Tuturkeun we sakumaha parentahna Ki Sobala. Kitu tah oe. Bah Bedog paparentah ka Bah Sarkawi jeung Ki Badrun oge kitu oge Ki Sugri. Enya Bah kuring mah kumaha anu marentah we, anu pentingna mah hasil jeung bisa wewenangan. Tembal Bah Sarkawi hatena mah rada ngagedok ari dina jero hatena mah diparentah kitu ku Bah Bedog teh. Biasana mah pan manehna anu paparentah kitu kebatur. Syukur atuh ali ngarti mah. Bral atuh geura Mariang mumpung sore keneh. Pokona mah sakur barang-barang anu payu kana doet oge segala ingon-ingon mah rampid we kabeh. Ulah desesakun. Samalah lamun aya randa anu rada montok-montok wae mah bawa we sekalian abang geus lila teu ngasaan randa. Bah Bedog kitu teh bari ditungtungan ku ngagakak seuri ka tembong huntuna anu harideung teh mata kokurayeun anu nempo pohara. Akhirna bral we eta anak buah Bah Bedog anu dipingpin ku Ki Sobala teh harindit muru ka lembur anu disebutkeun tadi ku gegedugna. Kabehna teh aya kana 8 urangna kaasup Bah Sarkawi jeung baladna. Sanggeus aya di sisi eta lembur reg Ki Sobala ngarandeg. Sararea oge milu eureun leumpangna teh. Aya naon eureun di dieu komandan? Cek salah seorang baladna penasaran. Kela oi. Tadi teh asa aya nu kuntit kabringan urang. Ki Sobala nyebarkeun paningalina ka sabadaran eta tempat. Sararea milu rarat reret tapi da poek we teu tempunan naon. Kumaranehna mah sarua Bah Sarkawi oge teu nempo aya anu nyurigakeun.